tentunya mungkin akan tidak kami ngahantar ocon. Masih panggil tadi sarangan Bapak Pemalihan Sayun. Iya, langsung saja mungkin kita sambut Dawai, minta tepuk tangannya dulu dong buat Dawai. Wilujeng yang sedih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata haqqan li banil insan wa amalan maqbulan la maradda lahu li abna'il awtan
Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan, amma ba'du. Dudi hormat dimuliakeun ku Allah, alimil ulama, para kiai, ajengan, asatizah nu aya di lingkungan Lebak Huni naras. Doakeun ku sadayana mudah-mudahan para kiai ustaz setempat ku Allah dipaparinan panjang umur, sing sarehat barokah sagala leuwihna. Aparatur pemerintahan setempat, Bapak RW sekeluargi, Bapak Ibu RT, para tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh dan biasa diwincik diwiji-wiji. Oke, utami panitia penyelenggara tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia dan malam pentas merdeka anu diprakarsai ku sagala panitia si setiap jajaran, wabil khusus di Karang Taruna, ketua Karang Taruna kali jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, adik-adik, putra-putri, santriawan, santriawati, kakak-kakak, oke kakek-kakek, nona-nona, nu sehat wal afiat, oke nini-nini, nu sehat wal afiat, daramang sadayana. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Siang ayeuna urang biasa silaturahmi di nararaga syukur kemerdekaan. Ieu teh rangkaian acarana panjang pisan. Alhamdulillah siang ayeuna dawai teh singkatan dakwah dan wayang biasa silaturahmi wasilah kilanceuk Kang Edi panginten ngundang ka Singkuring ngalangkungan Kang Edi Karang Taruna, mudah-mudahan riungan urang sadayana sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat urang sing dikabul ku Allah. Mudah-mudahan segala masalah urang sing aya solusina. Bapak Ibu yang hadir di sini punya masalah atau tidak? Punya atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Pak RW geuning nu hadir teh masyarakat bermasalah gitu. Cuma lupa masalahna itu aja. Sakurang ada heula atuh sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana yasir lana yasir lana umurana. Allah ya urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang bilang kami sama-sama. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah bacalah Al-Quran sumber kehidupan. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Mudah-mudahan sing digampilkeun urusan urang sadayana. Kuwasilah silaturahmi sing arageun milik rezeki. Tapi katingali jang masyarakat lingkungan Lebak Huni mah arageun milik rizki eta.
tong wakamin sangat doa eta. Nah Ustaz apal di mana ageng milik rizki disebut ageng rizki teh lain urusan loba duit hungkul sabab rizki teh seueur jenisna tatangga bager rizki rumah tangga sakinah rizki budak soleh rizki awak cager rizki malah saur para ulama lamun urang nganggap rizki teh urusan duit urusan harta ternyata cek para ulama mah harta teh adena darajati rizki harta teh rizki panghandapna aya jalmi beunghar rumah bertingkat uang berlipat mobil mewah mengkilat sawah kebon marabat empang singkaro cepat tolobana lau sepat Aisyah laki beunghar mah pamajikan ge beunghar pangmelikeun kerudung Zoya mukena gelombang cinta oh baju nage Elza tak gulang segede pelak beca nyieun imah lega panto hareup di Lebak Kuning panto dapur di Ciakar panjang imah nanya kan imah panjang siga kitu riweuh naik naon ka WC naik ojek heula aya jalmi beunghar sagala aya tapi lamun ayeuna rizki panghandapna teu dibarengan ku rizki pangluhurna moal jadi rizki naon rizki pangluhurna wa a'la darajati rizki al-afiyah rizki pangluhurna teh dipasihan sehat ku Allah mending sehat mending seueur artos dua nana alim milih alim da usah ge lamun ditawaran ya hayang dua nana sabab sehat oge perlu aya rizki nu bentukna materi ayeuna acara model kieu aya teh donaturna aya makomadin illa bil mal agama wae moal ngadeg lamun teu aya harta mah betul Kanjeng Nabi Muhammad nikah sareng Siti Khadijah teh beunghar sadayana harta seep dipake dakwah juga butuh modal madrasah ngadeg aya donatur nah mata lamun aya di madrasah di majelis taklim aya kenceleng ngaliwat kan sudah rezian lamun dina dompet ibu aya 100.000 50.000 jeung 2.000 mana nu kaluar lagi 2.000 nu 2.000 teh aya 2 aya nu lepet aya nu jeg-jereg sabaraha benar dipilihan deui tapi jangan naon 2.000 kali sekian ratus kali sekian minggu ngadeg jadi majelis taklim alhamdulillah doakeun sing bareunghar hartana ya karena ngadegeun agama Allah tapi beunghar harta sagala aya ari teu sehat mah mau jadi rezeki tinggal bapak sareng ibu sagala tuangan aya nu amis aya nu asin aya amis jeung asin teh karasa lamun keur sehat bere we panyakit segala parahit leres comro pahit gorengan pahit mie baso pahit mie ayam pahit mie toha pahit ayam pahit mie toha kesel goreng mie toha. Baik Bapak dan Ibu, sing sehat lahir batina, sebab sehat rizki pangluhurna. Ieu teh ka dieu teh simkuring teh teu nyalira ieu teh disarangan ku wayang. Uyos disarangan ku wayang. Dalam rangka syukur kemerdekaan, ceramahna disarangan ku kebudayaan, ku kesenian, keproheulah kang Mang Cepot. Yang si Cepot teh aya kitu. Aya sareng daripada naik motor ya. Terus boga? Atos kan. Kak Cepot. Wah, ya bosan. Ai tadi kunaon ti kusruk akang? Aduh, tuduh kene lieur dulu bosan. Kadieu Kak. Gitu heula kopi sakedapnya. Oh nyola kopi. Nuju naon tunduh? Main tunduh ieu teh Pak Ustad, abi teh keur galau inget wae ka mantan abi teh Pak Ustad. Kos boga mantan. Emang mantan orang mana? Orang Lebak Huni Pak Ustad. Atuh orang nih. Ngaranna teh Neng Eti abi. Aya. Jika di sana kali kopina. Saya Ustad. Lawan tadi cantik pengen nama. Jadi tina porsi ngamparkeun udun jeung kopi pas kuring ngaregot kursi Kopi, kurang punya kursi di lembut. sakolebat asa ngimpi jadi ingat ka mantan jadi ingat ka mantan jadi ingat ka mantan
mimitina ujung-ujung ingat mantan. Rajai jana walungan sakole bayar raina mantan engklakan mari pilucu pisan barudak urang ngariung di buruan. Orang yang mantan semangat itu ngajalang ke panggung ya. Ada palingan riksak wae wayang kieu Jadi tamat gunungan. Halo guys. Dararamang guys. Dararamang besti. Akang. Usai. Ulah waka guys beti salam heula atuh. Sawat gitu loh. Kita teh bahasa naonnya guys besti sawat teh naon sawat teh? Sawat tepan eta teh entok beheungna panjang anu bodas teh geuning sok nyocor. Soang beureun eta makang lain. Ari soang mah tuh biwir dijahit rarengan soang disebutnya. Swing. Ai suing mah alat musik anu ditiup. Suling akang eta mah. Ai suling mah budak disuling di karungan menta tepusan disuling. Diculik bos. Suling mah nu baruleun di kecapan di saosan gitu teh. Cilok. Cilok mah ngadaratkeun dina panon cilok dina panon itu. Akang sehat ini sehat. Alhamdulillah Pak Ustaz damai. Alhamdulillah Ustaz juga sehat. Sehat Pak Ustaz. Damai Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz. Akang alhamdulillah itu ya aya di lingkungan Lebak Huni nya. Sim kuring Ustaz Ramdan di sarangan Kumang Cepot. Alhamdulillah Mana Mang Cepot? Iya. Iya malen Mang Cepot Pak Ustaz. Saha? Perkenalkan nama saya itu adalah Aldebaran. Mas Al abdi teh Pak Ustaz. Banyak aya Aldebaran beungeutna beureun. Pan geus kaduruk Mas Al na abdi mah. Geus teu usum sinetron lagi akang. Aldebaran mah kasep golok lagi alus salah si Atin. Nya Ikatan Cinta. ikatan cinta Ibu-ibu Arab lagu heula sok aja. kumaha? Ustaz apa laguna? Dah. Aku merindu yang kau tahu tanpa batas waktu ku terpaku Aku meminta walau tanpa kata cinta berupaya engkau jauh di mata tapi dekat di doa Lebak Huniku cinta. RW 13 itu nya RW 13 Lebak Huniku cinta. Alhamdulillah sim kuring di dia grup dawai biasa silaturahmi. Ieu teh panginten garis besar nama urang teh syukur kemerdekaan betul. Rangkaian acarana panjang tos saminggon saurna. Bahkan kamari tadi wengi anak-anak urang tampil ningalikeun kaparigelanana, ningalikeun potensi-potensina alhamdulillah. Takang itu syukur kemerdekaan. laras Irahan negara urang teh merdeka 17 Agustus 1845. Barudak ini sok nyaranyi di sekolahnya mohon lagu kemerdekaan. 16 Agustus tahun 85 itulah Tinggal kelak lain itulah. Ari teu apal sejarah tong ngalaku. apa di Mak Ustaz Lain 16. Naon? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita.
Jol ngarubah sejarah we kena kelas. Pacan beres laguna oge Pak Ustad. Yang mungkin heula ku Pak Ustad. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Oh, benar. Besoknya. Mata gua kasih udon gitu, Ustad. Iya, 18 Agustus tahun 45, kemarin hari kemerdekaan kita. Jam kemarin hari kemerdekaan kita. Anger 17 Agustus 1945 negara kita merdeka. Dugi ka ayeuna tahun 2020. Coba dihitung. 2023 dikurangi 1845. 2023 1945 seperti mulut lagi Rikotrete lah sekarang. seperti jeli seperti bujur ya mohon Ai akang itu naon tapi ka sempat dibujung ngitung naon eta. hitung togel salawat Teu meunang eta. Hitung jarak kemerdekaan nepi ka ayeuna. 2023 dikurangi 1845 sudah 78 tahun negara kita merdeka. Nikmat dan merdeka. Nikmat. Tingali di tanah nu masih keneh perang, tiasa ngaos model kieu moal. Budak sekolah tenang moal. Nu aya korban di mana-mana. Terus 78 tahun negara orang merdeka, berarti sada aja 78 tahun negara orang perang. Betul. Aya nu ngajajah. Saha nu ngajajah nama siapa? dulur sorangan Pak Ustad nu ngajajah teh. Nah dulur. Wa eta teh Wa naon? Walanda Pak Ustad. Oh, nu ngajajah teh Walanda. Walanda eta teh. Pan tiga bersaudara Walanda, Watari jeung Wausep eta teh Pak Ustad. Mau ke Belanda teh ngauakeun dia. Nu ngajajah negara orang Walanda, Belanda 300 tahun lebih. Belanda pulang datang Jepang. Negara kos merdeka, Belanda balik deui ka dieu. Mata dina sejarah aya agresi militer Belanda 1 dan 2. Perjuangan memerdekakan sekaligus mempertahankan kemerdekaan sabab negara geus merdeka rek direbut deui ku Belanda. Nah, mun resep-resep teuing orang Belanda datang ke Indonesia. Waktu harita Bu, dina sejarah barudak maca. Orang-orang Eropa, Belanda, Inggris, Portugis ngagaduhan visi 3G. Tilu naon cenah? Pangna orang Belanda, Inggris, Portugis datang ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia, G nu kahiji gospel rek nyebarkeun agama. G nu kadua glory rek neangan kekuasaan. G nu katilu gold, ai gold teh emas neangan kekayaan. Berarti kunaon negara Belanda datang ke urang ngajajah, negara urang teh negara anu kaya. Jadi didatangan ku batur. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Menghargai bukan lautan hanya kolam susu, seseputan di hutang ibu. Harga susu menonjol dan melangit, harga kacang kini makin kejepit. Suka mana oh, harga anak naik ya? Naik, enak teh. Harga kolor moros sawat ayeuna mah. Harga cau turun naik. Akang, sana jadinya laguna. Ieu lagu kolam susu teh ngagambarkeun negara urang teh negara kaya. Digambarkan siga surgana dunia, matak didatangan ku batur. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada ombak kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tingali di luhureun tembok jukut
Jaradi. Tuh. Tongkat dicecepkeun jadi tanaman tangkal naon? Tangkal samput. Jadi saking negara orang subur ngajadikeun rakyat makmur, negara orang diparabutkeun ku batur. Laras, tapi geula sekedap Pak Ustad. Maka. Laras negara Indonesia teh negara subur, hejo lembok dan daunan curcor cai nu harerang, marga satwa di sarada, manuk gede manuk leutik. Tapi cen abdi mah teu sadayana negara Indonesia teh makmur, masih kena aya nu susah, nu dahar isuk teu sore, nu sare di kolong jembatan, nu ngampar-ngampar, nu nabeuh-nabeuh, nu lapar-lapar, nu seubeuh-seubeuh. Sagantang 10 liter numpak sado Haji Sirot, nu senang mah ukur nu pinter, nu susah mah tetep reyot Pak Ustad. Setuju? Aya keneh nu susahnya. Oh, nu matak sakedeung deui usum pilkada geuninnya abdi teh aya tarucing naon bedana pilkabe jeung pilkada. Beda tuh Kang. Ai pilkada mah jang ibu-ibu nu alim hamil. Ai pilkada mah pemilihan kepala daerah. Salah Pak Ustad. Lamun pilkabe mah lamun misalnya poho teh sok jadi, tapi lamun pilkada mah lamun jadi teh sok poho biasana gitu Pak Ustad. Setuju. Bicara terbutuh balagur geuninnya karagia teh mari kaos 15.000 tilu teh nu belel geuning. Sok nanya karagia teh balagur. Nu gelo ge di jalan ge ditanya, "Da apaan?" Saking bager banget. Ya. Tapi teh sadayana Kang, eta mah umum we panginten nya. Oh, nu mata digentos lirikna teh lain kolam susu, abdi mah kolam susah. Oh lain kolam susu jadi kolam susah. Kolam susah. Jadi kumaha sih? Bukan lautan hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus KKN sampai narkoba, dari Maluku sampai Malu semua. Orang bilang tanah kita tanah surga, oh, korupsi dan kolusi membudaya. Orang bilang tanah kita reformasi, masih banyak tikus-tikus berdasi. Oh iya kene. Kalau jangan keberokan. Kumaha lamun dibeubeut aya. Tetap sejuta itu. Bohong ya. Kena naon keprok mah jamaah ngadukung. Tapi sakedap Naon? Akang ngomong-ngomong korupsi tong tarik teuing. Teu tari kumaha da make sound system mung ade atuh Pak Ustad. Lain make sound system masalahna akang teh di video. Nya, Kumaha lamun ieu video di-cut heug disebarkeun akang di Cirian, di Cirian. di Bedol, aya nu maehan. Ah, abdi mah teu sieun di paehan Pak Ustad. Sok paehan abdi Pak Ustad, abdi mah tina kayu ieu nyieun deui we. Siapatna bebas. Nah, ustad tuh katingali Nya, coba pakai baju beureum deui. Kunaon coba ustad lagi baju beureum. Yang disebut pusulak merah Pak Ustad. Semangat kemerdekaan. Ah, eta. Mas Jabot, Mohon. jadi leres memang masalahnya aya keneh. Bu, Pak, sahabat-sahabat generasi muda, 78 tahun negara urang merdeka. Teu aya peperangan fisik, alhamdulillah. Tapi geuning masalahna mah aya keneh. Pembangunan di mana-mana, betul? Wah, ayeuna mah caranggih, Kang. Jalan tol ka Sumedang di Bandung sakedap ayeuna, Bu. Ka Sumedang teh dulu mah 2 jam, ayeuna mah 40 menit tugi. Pembangunan infrastruktur di mana-mana. Malah ayeuna mah naon itu yang namina, Bu? HP teknologi terbuka, komunikasi luas Mang Cepot. Dares. Manggil ustad bae baheula mah di Jogjuk ayeuna mah via halo. Oh, Servo. ngan abdi mah nitip Pak Ustad. Kumaha? Aya informasi penting mengenai HP gitu Pak Ustad, khususna kanggo ibu-ibu ieu mah Pak Ustad. Kang ibu-ibu, Mohon kade ta ibu mun tiasa mah nyimpen HP teh ulah dina sakudada ibu mun tiasa mah. radiasi. Lain radiasi hese sinyal di dieu mah Pak Ustad. Geuning sisinya. Sabab daerah pegunungan. Emang lamun hayang alus sinyal nyimpen HP di mana? Yang halus nyimpen HP-na dina saku calana lalaki. Video. Mohon Gede sinyalna. 4G di dieu mah. Nah bisa 4G. Sabab aya tower leutik. Buka
antena sorangan sebenarnya. Apunten Bapak Ibu. Bu, teknologi canggih makin ka dieu. Pembangunan di mana-mana, tapi di tanah nu merdeka tos 78 tahun masalahna aya keneh teh. Aya. Dia cek mana cepot naon? Bukan lautan, hanya kolam susah. Maka Indonesia selalu banyak masalah. di tanah nu merdeka 78 tahun pembangunan di mana-mana, tapi PR-na ge seueur keneh, betul? Dari kasus KKN teh korupsi, kolusi, nepotisme. Kasus korupsi teh beres-beres, berarti can merdeka sebenarnya. Sampai narkoba aya teh kasusna. Ditewak bandarna datang deui, dipenjarakeun hiji datang 10. Can merdeka berarti. Nah, saya tahu. Apal narkoba? Apal. Naon? Dari kolor bapak. Aneh. Narkoba teh narkotika, psikotropika dan obat-obat yang berbahaya. Astagfirullahaladzim. Lamun di urang mah minuman keras. Eta. Apal minuman keras? Apal. Naon? Es batu. Aduh. Aduh kade. Lain es batu. Naon bener. Minuman kerasnya minuman yang membahayakan. Contohnya AO, vodka, Manson, KTI, bir, arak, whisky, brandy, sampai blun, topi miring, topi dendek, ciu, arak betot. Ustaz lebih ke apal gitunya. Udah coba Ustaz apal. Sabab jualan Ustaz. Namanya Ustaz jualan lain jualan. Bandar. Kalau bandar. Ustaz apal supaya jadi antisipasi ke masyarakat bisa ngejauhan. Nah, eta. Bapak Ibu, saya mau bacakan dulu sejarah, boleh ya? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu waktu pulang dari peperangan, namina perang Badar. Namina perang naon? Perang Badar itu perang besar, banyak sahabat yang luka, banyak yang korban jiwa. Tapi pulang dari perang Badar, Nabi bilang sama sahabat, roja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Hei sahabat, kita baru pulang dari perang kecil akan menuju perang besar. Sawur Rasul, urang teh karek balik tina perang kecil menuju perang besar. Cek sahabat, ya Rasul, perang Badar ini sudah besar. Perang apa lagi yang lebih besar dari perang Badar? Jihadun nafsi, perang ngalawan hawa nafsu. Jadi ayeuna urang pas perang deui mang cepat jeung Belanda. Perang deui jeung Jepang. Teu aya tembak menembak senjata jeung negara lain, tapi urang sesungguhna nuju perang jeung hawa nafsu. Pan korupsi teh nafsu. Narkotika teh naon eta teh? Nafsu. Minuman keras eta teh naon? Nafsu. Jadi nu ngaruksak negara ulang lain batur, tapi nafsu maksiat nu dituturkeun ku urang. Matakna kunaon minuman keras dilarang ku negara, diharamkeun ku agama, ngaruksak kana akal, ngahancurkeun masa depan. Mengapa minuman itu haram? Amin. Ayo lagu di Aminah. Sholat di kopian, cuma kenang mah. Bisa gitu ngajawab kan? Kumaha? Ustaz nanya ke siapa? Iya. Kejawab. Oke. Mengapa minuman itu haram? Kamu nanya. Kamu nanya. Jawabannya kia kan? Mengapa minuman keras dilarang ku negara, diharamkan ku agama? Karena merusak pikiran. Lamun aya remaja mengkonsumsi minuman keras, rusak pikiranna. Lamun geus rusak pikiranna, hancur masa depanna. Lamun tiap generasi muda hancur oge nagarana. Ya. Karena merusak pikiran. Mengapa berzinah juga haram? Karena merusak pikiran. Ayo, merusak pikiran. Perhatikan pertanyaan anak tuh. Nu merusak pikiran mah minuman keras. Minuman keras. Kenapa zina haram? Zina malah merusak pikiran. Merusak celana.
Mengapa zina dilarang? Ya. Karena itu cara binatang. Oh. Zina diharamkan karena zina cara binatang. Manusia kalau cinta bukan zina tapi nikah. Aya teu binatang anu nikah. Sugan di dia aya domba neangan lebe. Aya ucing dangdutan hajatan. Itu binatang kan, manusia nikah. Leres. Siap? Siap. Musyrik? Musik. Musik dong. Siap. Mengapa minuman itu haram? Silakan jawab. Karena merusak pikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Tong dirarasa, kayak artinya jadi beda. Contohan heula ku Pak Ustad. Perlu contoh wae ieu mah. Iya, contohin. Gitu tak so. Nah, seberapa kali nah itu tuh. Lain itu sorangan atau tadi tadi. Nah, itu. Salapan kali. 8 kali. Oh. Hitung ku sorangan ku salah. Ku ada. Oh. Punya yang hitung. Lain pikir ada yang hitung. Daripada kieu bosan. Nya kitu komo ulah Punya kumaha bosan teh. aing ngitung lain kupeuleuh jari bukan. Salapan kali. 1 2 3 4 jadi ina dibuk. Lain luak. Kali ieu. 1 2 3 sok sorangan buka. Teu bisa bos. Ku bosan leubeul wae abdi mah tiba heula oge beureup wae tuh. Geus itu da ieu mah ti tukang pengrajina tuh. Leubeul wae abdi mah. Hari siapa beungeuna bisa mukan? Teu bisa. Beureup wae abdi mah Pak Ustad. Ieu teu bisa ieu. Teu bisa. Ai nyomot sangu kumaha tuh? Nyamot sangu. Ai ombe? Tapi matara modal. Kayu modal. Apaan nginum teh kudu nyekel make ieu leungeun. Nyomot Yeah. sangu make leungeun, gawe ge make leungeun, nyekel pulpen, pacu pan ku ieu. Oh. Bisa kieu teh? Pak Ustad bisa teh si abdi kieu muter tuh. Ya, teu bisa eleh berarti. Muter cenah tapi umurnya. Iya, jadi lamun aya nu ngageran teh, Mang Cepot. Oh. Bisa balik tapi mah. Iya, akan bisa kieu teh. Teu bisa Pak Ustad beureup wae abdi mah ti baheula oge. Atau bisa kieu? Rajin bisa buka oke sebenarnya mah bisa Pak Ustad buka kan syarat nanti kudu disawer heula ku Pak RW ieu mah Pak Ustad. Oh, yang tidak ku Pak RW. Bisa percaya bisa percaya bisa yang ningali cepot muka geuna gitu tah. Bapak RW ka dieu gitu Pak Ustad. Bapak RW 13, Bapak Oman tuh. Kenal Pak Ustad Oman? Pak Ustad Oman, wah namina oge sae nya. Naon gitu? OMAN tuh. Sae. Ona, Okna. orangnya baik hati dan ramah. Tadi ge disambut ya. Iya, disambut. Enak. Manis dan ganteng kalem. Akna. Amis budi jeung berehan. Ari enak. Nah, sageureun deui ka dieu. Goreng tungtung. Pak Ustad. Waduh. Aku akang eta. Bapak Ustad Oman anu bagus. Pak Ustad Oman anu sayang. Salimah. Ustad. Kaburu kade. Aduh. Aduh, nuhun Pak Ustad. Alhamdulillah. Asak itu beureum.
Pak Ustadz Oman ini guru kita telah memberikan contoh baik. Ya. Jadi di negara geus merdeka saweranana 100.000 sabab gambarna Soekarno Hatta. Ya. Jadi terus berproklamasi lamun 1.000 keneh pati murah masa perjuangan. Apa teh paman heureuy banyak lah. Akan doakeun ieu Pak RW 13-nya. Mohon urang doakeunna Pak Ustadznya mudah-mudahan Bapak Ustadz Oman sing naik pangkat Bapak RW amin. Pak Ustadz Oman sih naik pangkat. Nya tina RW 13 jadi RW 14 amin. Eta mah pindah imah. Ya. Apa kan Pak Ustadz panitanya? Aduh, mohon. Iya, Pak Ustadz Oman teh guru urang. Nya, Guru nama murid mereka guru atuh. nya kan poe mah guru we teu naon ka murid Pak Ustadz. Alah, teraskeun. Boleh lanjut? Kita ka ditu heula Pak Ustadz saweranana. Lanjut ulah disakuane ku Pak Ustadz saweranana. Kan eta teh hak abdi Pak Ustadz. Ini apa wae? Iya. Oh, jauh kali kena ngarajong-jong nih mah. Lainnya aja. Ustadz mah karunya dipangamankeun heula di dieu. Sidik didinya mah teu aman, Pak Ustadz. Kede gampang lah. Oh, tidak, Romlah. Romlah segala. Jauh kali kena Pak Ustadz. Teraskeun moal ceramahna. Tadi kena saweranana. Astagfirullah. Masya Allah. Ieu teh materi teh can beres. Ya salam. Rek diteraskeun moal. Rek dikadekeun moal saweranana. Cicing. Cici. Lalu aneh-aneh mainnya teh. Akang, Pak Ustadz. pan urang teh sagruk. Beres. Nu ngaran sagruk ieu artos di Pak RW, rek di Kang Cepot, rek di Ustad di dieu sami keneh pan uih mah dihijikeun. Pandu kamari oge lapur Pak Ustadz. Roma abdi mah Roma. Abdi mah. Kan bejakeun di dieu atuh di kamari. Jempling atuh. Wah, Ridokeun atuh sekali. Ridho sate sakali, ai sering menyeri hati. Oh ya Allah. Aduh, ayo nu kadieu akang ieu saya. Sareng saya. Waduh, Hatur nuhun, hatur nuhun. Sareng mah. Sareng bapak saya. Pak RT. RT. RT sabaraha? Oh, RT opat. Opatnya. Jadi hiji dugi ka 3 mah teu acara. Apunten. Apunten. Bu RT mang gigi kaparayun ka dieu, Ustaz. Alah, apunten nuhun, Pak RT. Alhamdulillah. Apa RT mudah-mudahan sing langkung barokah. Amin. Baik, Bapak Ibu urang teras. Tadi teh dugi ka mana mah siapa? Bu RT tadi teh ka dieu. Ini teraskeun moal ieu. Hah? Teraskeun mah. Oh, eta sawer cari ka dieu nya. Palingan asa ngaganjel kana hate abi Ustaz. Naon gitu teh. Naon teh? Eta nu beureum ka dieu nya poe teh. Ayo si Bulan teh geus kaupahan ku Pak RT. Iya, mohon sok ka dieu. Enak mah eta Pak Ustaz mah ti Bu RT tenang Pak Ustaz mah sok ka dieu nya. Baik di BRT teh kira-kira. Naon? Ustad rek sulap. Bisa sulap. Iya duit asup kana saku Ustad berubah jadi naon coba? Jadi poho. Ganti ya nama ganti ya nama ganti. Ya. Bim salah bim jadi apa? Bim salah bim jadi apa? Bim salah bim jadi apa? Jadi sampurnamil. Hebat. Lain hebat atau rugi atau kita masyarakat 130.000. Ini coba saya deh. Cepot pintar tapi bisa dibobodoh. Aduh. Ya, bisa. Mana tuh ita nuhun ah. Ada itu mah bisa dayana Ustaz artos teh. Emang kasahakeun? Mau sapalina teh ibu itu di kuapi dek disodakohkeun ka yatim piatu ieu teh. Alhamdulillah. Pak Haji, Bu Haji, ieu Mang Cepot kieu-kieu oge berehang. Hartos nu kakempel bade disalurkeun ka yatim piatu. Alhamdulillah. Kebenaran calon abdi teh nu ayeuna yatim piatu. Ayo sahayu nu ka dieu? Saya
Ibu RT ya. Ibu saya, semoga. Alhamdulillah. Ibu saha ya teh? Ibu Mulyaning sih. Mulyaning. Alhamdulillah. Atur nuhun Ibu. Aduh. Meni atong. Alhamdulillah, cantik Ibu RT itu. Iya seperti itu akan pas. Mana? Eta dihantar. Ke 100 itu bulannya tuh dia bos. Salawe 25 titik-titik totol. Awewe zaman ayeuna letik-letik beki karedo 250.000 Kayak 250 alhamdulillah. Gila, karena 500 teh kurang 2,5. Syukur lainnya yang kurang. Boleh lanjut dulu boleh? Lanjut. Jadi Bapak Ibu, negara urang tos merdeka 78 tahun. Nu ngajajah, nu ngaruksak aina lain negara batur. Tapi boleh jadi hawa nafsu nu masih keneh liar can katundukeun. Maka cek Nabi, aya perang nu langkung ageng tinimbang perang fisik. Perang naon? Ngalawan hawa nafsu. Bapak Ibu, aya nafsu penting apa henteu? Penting. Lamun teu aya nafsu moal aya anak. Lamun teu aya nafsu moal aya peradaban. Mang Cepot, ningali istri geulis bogoh wajar teu? Wajar. Normal berarti urang teh. Komo nu geulisna teh BMW nya Pak Ustaz. Naon BMW? Baheno montok. Wow, keren. Mang Cepot ningali nu geulis bogoh wajar, tapi lamun nafsu tidak terkendalikan bisa-bisa jatuh pada perzinahan nu dilarang ku agama ngaruksak dina kahirupan urang. Betul apa tidak? Nafsu teh ibarat anjing, ibarat gonggong. Aya anjing saurana kumaha? Ah gitu. Mirip. Bo, lamun aya anjing, anjingna teh galak, heuk dileupas. Udah bohong disebut mirip abdi. Ya untung Ustaz ayam. Moal atuh ustaz malah mun rewas astagfirullah. Nah, gitu ulah juga ibu-ibunya bosan. Kumaha? Mun rewas teh kunci cenah kaya. Mah ya, Mon? Mohon. Aya anjing galak. Eta anjing galak teh dileupaskeun di dieu, lalumpatan moal urang tah. Lompat sieun digegel, sieun diudag sabab galak. Beda deui lamun anjingna geus meunang ngalatih. Dikendalikeun, dibawa pan ku polisi, dimanfaatkeun jadi anjing pelacak, manfaat teu? Nafsu lamun liar siga anjing galak bisa ngegel nyilakakeun urang. Lalaki bogoh ka awewe nafsu boleh, tapi salurkeun di jalan syariat. Lamun aya pamuda bogoh ka pamudi, ta'aruf, khitbah, nikah, kenalan, tunangan, nikah, bukan bobogohan. Komo jeung duduaan teu meunang cek bisa nyilakakeun. Eta Jangan pegang dulu, teroris. jangan cium dulu, Teroris. karena baru saja kita berkenalan. Jangan pegang dulu, Teroris. jangan cium dulu, Teroris. karena baru saja kita berkenalan. Bila kau jatuh cinta, datangi orang tuaku. Tapi kalau mau main-main, silakan cari yang lain. Kandani ketua Kang Taruna. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Kandani
perjuangan Kang euy. Adik itu adik itu. Hah? Itu ya. Berjuang, Mang. Kang Dani Kalau lagu Kang Ega dua karang tahun tadi. Kang Dani jadi mana Kang Dani? Aduh, nah, dengan bocah Raji. Kemana? Akang Isa yuk. Jangan tergaduh. Kang, oh Kang Roni Mebel. Oh Roni jadi mula Kang Roni bos mebel ya. Aduh. Anda butuh mebel? Ya. Hubungi Kang Roni. Kang Roni nuhun. Alhamdulillah. Batu alin harus gitu ya Kang Roni. Wah dibayar mohal Kang. Aduh, Kang Roni nuhun sing barokah. Aduh. Alah Kang. Naon ieu teh? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Batu alin. Naon bocah? Bocah kok tos nyanyi wios. Ibu saya. Ibu saya. Mak Cici. Mak Cici. Oh iya teh Mak Cici vokalis teh ya. Jadi cangkuri deh. Pesane. Mak Cici hatur Aduh, nuhun. Mak Cici. Alhamdulillah. Kang Roni nuhun, Mak Cici nuhun. Waduh, bocah. Naon? Eta batu ali digede Kang Roni. Amang akan mah meureuh teu bisa kieu. Pandalang mah bisa, bocah. Cici Kang Dani, Kang Roni hatur Oh, nuhun. sejak kelahiran kan kira, aduh, iya bocah leuwih 500 ya bocah. Deui sabaraha? Leuwih 50 bocah, ya aduh, atasna. Uihkeun deui ka Kang Roni 50. Hah? Uihkeun deui 50 ka Kang Roni. Nah, diwikeun deui bocah. Pan leuwih ti 500. Nah, gitu. Kalau leuwih ti 500 nya 50. Nah balikeun deui pan target 500 tadi. Yang geus we nama jejegeuna 1 juta we targetna gitu bocah. Semua beres sebenarnya. Nah, akang doakeun lah. Nya, Bapak Ibu doakeun sadaya. lah, bocahnya. Haji, Ayo. Haji, Pak RW, Pak RT. Mohon aya doana khusus ieu bocah. Cuma doana kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biiznillah. Bismillah. Biqudratillah. Bismillah. Bi'aunillah. Alhamdulillah. Tambahilah. Berhawiyatullah. Berarti macan kadieu tulah. Akan diijabah doa ayat. Saya Jangan pegang dulu. cium dulu kita berkenalan. Alhamdulillah. Sekarang ibu saha ieu? Bu Haji Aa. Atur nuhun Bu Haji. Sing sehat teras Bu Haji. Ieu nanaon saya? Dibuka bosnya. Abis pakai modal ributnya. Nuhun Bu Haji. Kok muka pangimodan naon cepet tolong atuh kitu. Daripada ku ustad deui. Aduh, Bu Haji ada ya. Bu Haji Bu Haji sing ngeras sehat, panjang umur tur barokah. Alhamdulillah. Wah, Kang betah tapi ke asar ge mah. Teraskeun Bapak Ibu, teraskeun. Boleh lanjut. Jadi kesimpulanana naon? Nu kahiji simpulanana, kayak aya sabaraha poin. Negara tos merdeka 78 tahun. Urang teu perang deui jeung fisik jeung Belanda jeung Jepang. Tapi sesungguhnya generasi muda kita lagi perang dengan peradaban. Lamun nafsu tidak terkendalikan bisa rusak hirup urang, bisa rusak negara urang. Lamun nuturkeun hawa nafsu. Di satu sisi nafsu penting supaya aya dinamika perkembangan dina kahirupan, tapi di sisi lain lamun nafsu dituturkeun teu sesuai jeung tuntunan agama bisa nyilakakeun termasuk ngancurkeun. Maka saur Nabi aya perang nu leuwih besar tinimbang perang fisik naon? Jihadun nafsi, perang ngalawan hawa nafsu. Eta poin kahiji. Poin nu kadua Mang Cepot. Dina raraga syukur kemerdekaan. Jalmi disebut syukur teh seueur carana. Hiji ngahaturkeun nuhun kanu jadi jalan nikmat eta syukur. Contoh, ibu tiap dinten masak. Beres masak, hasil masakan ibu dimakan sama suami. Beres suami makan, kata suami, alhamdulillah. Muji ka Allah teh eta syukur. Ngan namun beres alhamdulillah suami sok ngahaturkeun nuhun tara ka ibu nu masak. Tara.
sabalikna ibu di pasian artos ku suami nafkah beres nampi artos di suami sok ngahaturkeun nuhun tara. Nu osok tara nu osok aja anu tara kau. Lamun tara ngahaturkeun nuhun sarua jeung teu syukur. Tara ngahaturkeun nuhun sarua jeung syukur. Dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jalmi lamun tara ngahaturkeun nuhun ka makhluk sarua jeung teu syukur ka Allah. Negara orang merdeka ayeuna berjuang saha pahlawan disebut ieu acara syukur kemerdekaan kiriman hadiah doakeun pahlawan. Ngadoakeun pahlawan sarua jeung berterima kasih sami jeung bersyukur ka Allah. Disebut syukur ka Allah ngahaturkeun nuhun ka makhluk. Barudak lamun ulang tahun sok nyaranyi osok selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita kan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur. Doa supaya panjang umurna. Tapi orang kan ayeuna aya hidup di alam dunia nepi ka umur nu 20, nu 25, nu 17, nu 10 tahun. Moal aya urang di alam dunia lamun teu aya indung jeung bapak langsung. Matak di hari kelahiran disebut ulang tahun syukur karena kelahiran teh lain ukur nyanyi tangkep mamah tangkep bapak. Tangkep ka mamah tangkep ka bapak. Mohon eta bosan. Mun bisa manyuuh ka bapak teh. Tah eta harus bisa. Naon sababna? Naon bosan? Sabab lamun teu aya indung yang bapak urangnya moal aya tah eta indung tunggu rahayu bapak tangkal kalapa derajat indung di mana ngomong saciduh metu saucap bau nyata kan indungna ngadar jengkol wae bosan. mata kadek kabarudak disebut orang syukur hidup di alam dunia hormati mama hormati bapak. Mama di dia seueur mama nu hadir pada nih Pak RW biasanya pengajian teh nu pinuh teh ibu-ibu di mana-mana. Rotinan nu pinuh ibu-ibu, pengajian nu pinuh ibu-ibu. Di pasar nu pinuh ibu-ibu. Ngomongkeun batur lolobana ibu-ibu. Ayo ngomongkeun batur aya. Ibu-ibu salah di dia. Mama-mama teh kade. Ieu mama teh boga 5 cai moal bisa kagantian ku urang ujang neng. Hiji mama boga cai ketuban keur ngalahirkeun betul. 2 mamah boga cai getih keur ngalahirkeun taruhana nyawa. 3 mamah boga cai susu sabaraha taun nyusu ka indung. Wa fisaluhu fi amain cek Quran 2 tahun pinareuk buah dada indung disadap ku urang. Tergantung bosan. Tergantung naon? Tergantung orok lalaki atau awewe. Emang beda? Beda eta teh lamun bisa orok awewe mah 2 tahun 3 tahun beres nyusuna teh. Ya orok lalaki Pikiran Gus sare ya eta mah. Ya biasanya 50 tahun ke 60 tahun ini nggak genyol kene. Pakai karaos ku Pak Ustaz. Habis 2 bulan di pesat itu. Majabot. Hiji mamah boga cai ketuban, 2 mamah boga cai getih, 3 mamah boga cai susu 2 tahun disadap moal kagentian. 4 mamah boga cai kesang. Tara pernah capek ngurus anak-anakna, betul? Hiji mamah gaduh salapan anak kaacukan sadayana kahuapan kadangdanan sadayana. Hiji mamah gaduh salapan anak kaurus sadayana. Tapi salapan anak cantang tuh bisa ngurus hiji mamah nu geus kolot. Nu kalima mamah boga cipanon tara pernah saat ngadoakeun anak-anakna. Hapunten. Ieu Mang Cepot ulah seuseurean atuh. Ceurik Mang Cepot namun dicaritakeun indung teh sok ceurik. Sababna naon? Ieu teh rek ceurik rek hitut ini. Ieu Mang Cepot ingat ka indung sorangan. Ingat ke indung Pak Ustaz. Naon? Aduh nyawa Jadi Pak Ustaz ais ngomongkeun indung teh. Mamah luar biasa. Disebut syukur lahir di alam dunia. Aya kan? Udah. Alif kene terus biasa usaha.
30 nya ieu teh. Ibu nuhun ibu pisahan ya teh. Ti ibuna alhamdulillah. Nuhun teteh, nuhun ya, makasih ya. Ada yang lain tidak kabita. Nuhun ke mama. Ai budak mah sok panasan biasa nama. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Wios dilagukeun lah Wios. Wios. Paminu ngalaguna sanes simkuring artis Wios teh. Tah. Artis Wios Juga ngalaguna. teh Bang Haji Rumah Irama neng teh. Hah? Juga teh Bang Asyaf ya. Neng, ayo neng kadi neng. Ayo, ayo. Neng. Kalau ke diskusi di tukang Ya, neng jadi reuniana lah. Kayak di itu di base camp latihan malah ini. So. Ya. Astagfirullah. Dawang Delis. Alhamdulillah. Aduh, Rizky. Pas uning atuh namin abi mah. Iya namanya boleh gak diganti sama aku? Jadi apa? Jadi Mala. Malaikat hatiku. Sakit wae kan sobat Iya, Pak. tuh Neng Delis itu, lain Neng Delis tinggalin Neng Delis sih kayak Indomie jauh ya. Kenapa? Seleraku. Ada bapak Neng Delisnya. Munduran nah sekali Neng Delis ya. Kenapa Kang Cepot? Cantiknya kelewatan. Oh nyanyi. Cek isi neng kita teh iya seueur gadis di dieu tuh. Ibu mau ningakeun ieu Neng Delis teh ibu juara 1 solo vokal se Jawa Barat ieu teh. Tepuk tangan. Alhamdulillah luar biasa. Hari teh pesertana teh tiluan deui. Anu hiji nyeri beuteung. Mangga Neng Delis sore ka Bayun. Kabayang keur ngabang itunya aya keramat. Keramat Satu laguna. bagus spesial buat ibunda kita tercinta mungkin yang di depan sana. Semoga ibunda kita senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siap Nayaga? Let's go. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, seorang kamu dari kasih sayangnya. Bila manusia satu-satu
jazakallahu kasiron Neng Elis. Parantos kerja lupaheun ka dieu kaulnya. Alhamdulillah. Sabi-sabi Bosan. Iya ya boleh datang telat ka dieu Bosan. Jawala karek ka dieu. Bocor mata tadi itu kan salimana ya. Cik atuh tong telat tuh gerak. Wae sida wae mah lu. Meninggal dulu. Saudara itu. Ulah sok itu ai tadi teh. Gak mau gak suka gelas. Kabina teh. Akan di mana wae batur mah tita tadi ieu teh. Bari teh aya problem abdi teh Pak Ustad. Teh paseh heula jeung tukang ojek dieu teh dihareup di dinya Pak Ustad. Oh ka dieu teh ngiring kana mobil ngojek ka dieu Teh abdi mah kana ojek dari teh nyusul udah ditinggalkeun ku Pak Ustad abdi teh. Nya teu keberangan atuh da. mohon abdi teh perjanjian teh ti Cileunyi teh kadi naik ojek teh Pak Ustad 100.000. Mahal atuh Kang. Geus nepi dipayun di dinya ku abdi dibayar 50.000 jual motor eta tukang ojek ka abdi Pak Ustad. Astagfirullah. Ari akang kunaon atuh ingkar janji. Teu abdi mah teu ingkar janji. Tadi janji rek mayar sabaraha ka tukang ojek? 100.000. Dihareup dibayar Ini lupa Pak Ustad. Jadi setengah sewa. Orang-orang wae manehna tukang ojek nama teh kudu dibayar atuh. lamun hayang 100.000 motorna dibawa ku abdi. Tukang ojekna. Lumpat ku abdi. Aduh. Ieu mah mawan naon ieu kan ieu? Tola-tola ieu teh Pak Ustad. Lato-lato ieu teh. Mohon resep abdi mah juara Pak Ustad tuh. Main lato-lato mah. Bisa ama yang namanya. Mantap. Si cepot pedang lato-lato mantap men. Lain mantap men. Bener-bener. Ieu tos teu usum tingali budak itu nu main lato-lato. Tadi ngalieur zaman teh kan. Ya mun abdi mah usum keneh teh Pak Ustad. Usum keneh. Mun bapak-bapak oge main lato-lato di lemur abdi mah. Bapak-bapak main lato-latona kumaha make bola diadu-adu. Lain bapak-bapak mah main lato-latona teh Pak Ustad bisa sarung teu make celana jero Pak Ustad. Terus Ajrut. aya lato-lato di sana. Oh, ada aya curugna. Geus, diuk. Lanjut Pak Ustad. Kita lanjut. Syukur kemer. Sugan tewah gawir. Mending adur kana hate. Nah, kabina-bina teh sidawala mah. Sidawala teh kebrus mantap men. Lain mantap yang eta tulungan lah jahit. Pak Ustad. Pak Ustad. Kurang manjat we sorangan. Hese Pak Ustad. Oleh nulungan Pak Ustad mah maehan. Kabina-bina teh. Logor-logor deui sirahna teh. Tapi mah di dieu heula Pak Ustad. Kemana? Milarian heula bengkel. Masih ada yakinnya masih semangat masih? Kalau Ustaz bilang muslimin coba jawab muslimat, lamun semangat orang lanjutkan. Lamun teh semangat orang simpulkan. Muslimin, Muslimat, mukminin, Muminat, solihin, Salihat, syakirin, Syakirat, menyasyakirat kira eta. Lain eta Pak Ustad dengan abdi teh anu nyeletuk sakara. Syakirin jadi syakirot, ulah syakirat sama syakarat. Siap syakirat ya. Syakirin, mairin, bener mairot. Ada ya mairot tawur. Ulah bahaya Pak Ustad. Nah, Bisa hayang nyawa mah eta mah erote tempatna gedekeun. aing ngaleutikeun. Kama irit, Lamun cangkeun, kama urut. teraskeun Kak. Bapak Ibu, hiji cara syukur teh puji Allah, kumuji Allah urang syukur. Nu kadua cara syukur teh ngahaturkeun nuhun kanu jadi jalan nikmat. Urang aya di alam dunia aya indung jeung bapak. Disebut syukur lahir ke alam dunia, hormati orang tua. Nu ngajadikeun urang aya di alam dunia. Disebut syukur kemerdekaan
haturkeun nuhun ka pahlawan nu tos berjasa, doakeun para pahlawan sing dicaangkeun di alam barzah. Nah, amin. Amin. Disebut syukur, gunakeun nikmat nu aya di jalan Allah. Kalau dulu syukur merebut supaya tanahnya merdeka, sekarang syukur supaya tanahnya yang subur, rakyatnya jadi makmur. Eusi kemerdekaan ku karyanya dijering kasidah. Aya? Aya band kepret di lumpur abdi mah disebutna ya Pak Ustaz. Kemana Ben? Oh, eta sakolegeun tagoni, hadroh, terbangan, marawis, maici, maiti gitu. Oh, apa tuh kumaha coba? Suarana teh ciri khas ininya. Heeh. Opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong. Orang nina opak-opak, bahankeun, bahankeun. Oh, jangan yang dibahan angkat. Ada ibu-ibu nabuh rebana, kemudian ada vokalis nyanyi tentang syukur kemerdekaan. Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Kita syukuri. Lain awu-awu. Ewan. Pelebah kita syukur teh jawab ku akang. Oh, Jawa abi jadi backing gitu. Backing naon? Backing soda. Backing vokal. Mohon. Kita syukuri lalala coba. La la la. Ibu-ibu biasa mau lamun nyebut lalala. Nah. Coba 1 2 3. Menihurang. Lalala ya. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun RI. Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Siap sama-sama kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun RI. Silakan nih, nu mana lalanya tuh. Nah, eta bujur teh balik deui. Bujur abdi keram udah. Manya aya lagu kasih dah bujur diangkat-angkat gitu kan. Iya Kang, Mohon. Jadi dina lagu bieu dijelaskeun, negara orang merdeka teh rahmat kanya si Allah. Pahlawan berjuang make bambu runcing. Ai Belanda geus make tank baja, kira-kira meunang moal bambu runcing ngalawan tank baja. Cak akal moal mungkin, tapi ku rahmat Allah negara orang merdeka, betul? Maka kumaha cara mensyukuri rahmat Allah ieu? Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu. Hiji ngajaga syukur ieu teh ngajaga persatuan. Indonesia negaranya banyak suku, banyak bangsa, banyak bahasa, tapi kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lain Bhinneka Tunggal Teugeul. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan. Hapunten di dieu di Lebak Huni bahasana sadidinten naon? Sunda. Pak RW di Sunda ya? Di Sunda Bapak Oman. Bapak Oman. Kamu di Jawa Bapak Omon. Bapak Omon. Karena di Sunda mah ku A, di Jawa mah ku O biasana. Ini lamun di Sunda calik, di Jawa na colok. Lamun di Sunda na baal, di Jawa na boo. Lamun dihijikeun cek Sunda mangga calik baal, di Jawa Bongo colok bolham. Beda deui jeung Betawi, Pak Ustaz. Betawi kumaha? Betawi mah ku E biasana. Ku E. Kemana? Ade aja. Gue lagi makan sama Ape. Tumis kenteng biasa.
Jam berapa? Jam PCPRP. Pada apa tuh? Nya. Sim goreng tinggal di komplek orang di mana-mana. Jajan, aya tukang rujak. Mang, masih rujak bebek. Rujak naon? Bebek. Datang tetangga orang Medan, orang Batak, hayang sarua mulai. Bang, beli rujak bebek, Bang. Dipikir-pikir iraha bebek di rujak. Emang itu logatna bosan orang Batak mah. Aman becembula na kau. Hari tahu ku abi di teke orang Batak teh ngamuk ka abi bosan. Pengamuk. Mana becembula kau uji buat bele tak bele tuh kena sirawa. Beletak beletu. Abi tadi taros penasaran. Nama kamu itu siapa? Nama awa itu Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ayo ngaran indung. Butet Humaregung. Siapa teh siga keluarga para nastiri. Eta teh marga. Oh aja tetangga orang Batak ya kan? Ya tetangga abdi. Sok nyanyi malahan mana bika apa lagu oge abdi mah. Lagu Batak? Mohon. Kemana? Si batu manikam ni parjo gersar manigo nam dina mangina ni si bambang karajula jula si bambang karajula jula. Ustaz ya apa? Apa? Diajar di sekolah nambah heula. Coba orang duet. Duet. Cepot suara hiji, Ustaz suara dua. Tukang kenang suara bangkong siap. Ya. Si batu manik kami parjo gersar manigo nam dina mangina ni si bambang karajula jula si bambang karajula jula. Si batu manik kami parjo gersar manigo nam dina mangina ni si bambang karajula jula si bambang karajula jula. Pandele ala pale pandele ala pale ala tipang babang ala tipang ai gogong jungungu. Banyak lagu Batak jadi gok cungungu. Apa majikanana orang dia, bangsa orang Sunda. Oh gitu. Si Esi ngaranna teh. Apa lagu di Batak? Kalimantan ya apa abi malah. Lagu Kalimantan apa? Di mana sih? Ampar bisa ku belum matang, masak sebiji digulung satpol pp. Bari-bari. Papua abi mah apa? Di Papua apa? Hebat. Aku si kokondao ya Rabbi syara ke kiri syara ke kanan la 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 lapur. Banyak lagu di Papua jadi lapur. Ya kan lapur ununya wer tadi. Tapi lumayan apa sedikit-sedikit ya. Lumayan. Negara kita bahasanya sama apa beda? Beda. Sukunya beda. Kalau cari kesamaan, Allah nyiptakan kita memang berbeda-beda. Inna gayana beda. Jamaah. Hoi jamaah. Alhamdulillah. Naon eta beda. Jong bener. Ya bo es bausan ngegobok kana teh. Pantesan Maulana mah gitu. Jamaah. Hei jamaah. Teguh hap-hap. Ustaz Maulana, Ustaz Ramdan gayanya beda. Beda lagi. Yang sorbannya ke belakang Bu Haji. Kita ingat masa-masa tahun 90 2000 awal. Ada yang sorbannya begini, namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ceramahnya tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memuji Allah, karena merdeka hakikatnya karena rahmat dari Allah. Mensyukuri kemerdekaan, doakan para pahlawan, karena jasa mereka negara kita pun bisa merdeka. Alhamdulillah. Masih banyak janda-janda muda yang harus kita kawani, betul. Ini kemana bae ah? Eta saha eta? MJ. Sanes. Eta saha nu dipayun eta? Oh, Bu Haji ya? Bu Haji. Aduh, Bu Haji. MJ. Itu Haji ya. Bu Haji. Tenawan lah itu Bu Haji. Iya Bu Haji nuhun Bu Haji. Aduh, Tenawan itu buru Bu Haji. Alhamdulillah Ibu Haji. Bu Haji nuhun. Ridho Bu Haji.
Nuhun Bu Haji, alhamdulillah. Jadi kali ya. Ibu, alhamdulillah. Aduh, Mah Haji nuhun. Sing sarehat sadayana, alhamdulillah. Bu Haji terharu Mang Cepot tujuh ceramah di Sawer. Mudah-mudahan sing langsung barokah sadayana. Teras ke? Tadi itu pergi ke mana tadi? Bu Haji, rekom ibunya. MZ. Ustaz Ramdan beda, MZ beda, Ustaz Maulana beda. Ustaz aya teh nu kalem ceramah. Aya nu kalem Aagim. Sorbana teh dikadiekeun. Nah, Ceramahna santai tapi nancep kana hate. Kumaha Aagim mah kieu. Nungguan. Santai gua tuh. Semoga Allah yang Maha Menata membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Halo? Jaga hati. Jaga apa? Hati jauhi iri dengki. Ulah tatangga maju orang nu gering, tatangga meuli kulkas jol panas tiris, tatangga meuli motor jol nyebret jika kena alpot, tatangga maju teh kalah gering dibawa ke rumah sakit Sumedang teh dirongsen keluar foto gambar kulkas jeung motor. Ade jaga hati ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan dirasuka dabaya. Kami hacayana, kang dasar sederhana. Mojang priangan, jagalah hati, jangan kau kotori. Makanya ayah Agi dari Gok Jomongo. Bila hati kian suci tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati busuk, pikiran jangan merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Mesir daging di Batawi dijual ke Singaparna. Judang jeting nasalaki hayangan si calana. Naon isi calana? Duit, Duit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Aya listrik di masjid, caangna kemana-mana. Aya istri jagung alit, tanya ka jebrang sukuna. Oh, kakabon wae meureun. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Cagang jauh di bulungan, cagang lepet di picenan. Ari hulu di tiungan, ari bujur di bikeunna. Aya nu hulu di tiungan, bujur di bikeunna. Aya. Hulu di tiungan, bujur di bikeunna. Hulu di tiung, bujur di riung, bodan. Dina TikTok deh. Nu mana? Lo mati gua party say. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Sampai baik, kita lanjut dulu ya. Bapak Ibu sampai mana tadi teh? Sampai bawah. Sampai bawah. Allah ciptakan kita berbeda, tapi tetap satu tujuan. Di negara Indonesia punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tapi tetap satu tujuan. Beda, tapi tetap saudara. Maka syukur kemerdekaan, jaga persaudaraan kita, jaga ukhuwah kita. Yang keduanya, yuk kita isi kemerdekaan dengan karya nyata. Adik-adik, ada istilah di sekolah Arapal mualim. Gajah mati meninggalkan gading. Bilang sama-sama gading. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Gajahnya mati tapi gadingnya manfaat. Harimaunya mati tapi belangnya manfaat.
gajah jeung harimau marati tapi ninggalkeun kamanfaatan. Piraku urang maot teu ninggalkeun manfaat. Makanya aya istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. lain hutang akang. Ini adalah hutang, bisa tinggal teh. Mau aja nu mau tinggalkan hutang. Ya maksudnya seueur baru siapatan Oh, iya. itu lebur Tapi abdi bener. mah. Tetangga ge aya pamajikan teh loba hutang tapi Ya. maotna sarakina begang kan. Bukan. Ditanya teh akang kunaon begang sering bergadang sanes lieur pamajikan loba hutang. Ya. Ya awak abdi begang lain ku sering bergadang sabab keur mikiran hutang pamajikan nginjeun abang. Ya untuk abdi boga lain sering jajan seblak boga pamajikan galak dicarekan besok nyentak. Stres liar pusing kiranana nuti hubungan saukur kayana pamajikan hutang di mana-mana kirimit PNM MBK Jombang Emos. Diserek ajaran teh. Nah, keprok itu kan. Aya. Akang apa Bang Emot? Apa pesan? Nu mana? Ibu-ibu bari ruang liung bari emok kata teh bari ngomong saya boleh janji janji nasabah Pancasila Poe naon? Selasa Kemis Geuning meuni apa jeung poena? Pan Abdi ketua kelompokna Nusuk nyatatkeun nagihan. Tapi mah coba ulah gitu. Ya. Lamun aya jami ngahutang wajar ngaranna ke dina kahirupan, kadang senang, kadang susah. Leres teu? Kadang susah ngahutang wajar, nu ulah kebiasaan. Nu ulah naon cenah? Tapi Kebiasaan. lamun ditaros ibu kunaon ngahutang kebiasaan, lain Ustaz terdesak kebutuhan. Nginjem ripuh teu nginjem butuh. Nginjem ripuh mayaranana teu nginjem butuh duitna. Betul? Keur nginjem nama nyengir ditagih nyengor. Hari-hari ditagih teh jong ngaleungit siga belut lingas. Keur nu nagih teh ulah jalir janji, ulah jalir janji. Omo deui aya niat nganjuk deui Hutang itu can kabeh rek nganjuk deui. Mudah-mudahan nu gaduh sametan sing lalunas. Amin. Sabab maot teu meunang ninggalkeun hutang. Nabi alim nyolatkeun jenazah lamun gaduh hutang. Matak jenazah teu gaduh hutang saha? Ahli warisna tina harta warisan emeh dibagikeun bayar heula hutangna. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan karya. Ninggalkeun naon cenah? Karya. Bu, di Bandung di Cibiru dugi ka Ciberem aya jalan nu lempeng disebutna Jalan Soekarno Hatta. Soekarno Hatta itu sebenarnya bukan nama jalan, tapi nama orang tokoh proklamasi kemerdekaan. Tapi kunaon dina nami jalan? Jasana seueur. Soekarno Hattanya sudah tidak ada, tapi namanya harum di mana? Simkuring ngaulang di pasantren ngawas kitab. Seueur karangan ulama nama tos ngantunkeun. Imam Nawawi, Syekh Nawawi ngarantunkeun, tapi karya-karyana masih kaangge ku urang sadayana. Maka yuk para pemuda, para pemudi Karang Taruna, tugas urang neraskan perjuangan sepuh urang kapungkur, torehkeun karya nyata dina kamerdekaan. Gajah mati ninggalkeun gading, harimau mati ninggalkeun belang, belang kulit tina harimau, gading tina gajah bisa manfaat. Urang manusia mati kudu ninggalkeun kamanfaatan karya anu nyata. Keprok kangge Karang Taruna untuk berkarya dina bintang ayeuna. Mudah-mudahan dia karya sing manfaat barokah kangge sadaya. Amin. Pak Haji, Bu Haji, ieu teh teh acan diteraskeun panginten simkuring teh hoyong ngobrol langsung sareng Aa Dalangna wios teh. Pami ditungtungan ieu ceramah ku dialog sareng Dalang wios. Adalah kadiheula naik Benar, kelas. benar. Kadiheula naik kelas kenapa? Lama nggak ada gerak. Nya lah kadiheula saningan. Aduh. Ayo ah. Geser sekali sudah. Oh, bang. Bapak Ibu, kurang kenal sareng Adalang mah. Mohon. Tapi saya tak dikenalkeun kieu.
upami ieu cepot sareng dawala tadi lamun teu digerakkeun ku dalang tiasa gerak nyalira moal. Jadi nu ngagerakeun cepot dawala teh saha? Dalang. Beres. Ieu cepot jeung dawala lamun teu disoraan ku dalang aya sorakna moal. Jadi nu nyoraan teh saha? Jadi nu sorak tadi nu kaluar teh sora saha? Jadi nu nyuhunkeun disawer teh saha? Kami dalang dipiwaran kusaha Ibu Ustaz. Cek soalnya dibilang ku ustad. Wah pan tadi dina telepon kepetan saweran sing loba cenah. Lain yang di Sumedang, yang di Cibiru, Oh. di kan di dulu. Mohon beres. Jika tuh adalah kenalan lah tuh namina saha. Nepangkeun nami sim kuring ngaran anu ti indung atawa ti bapak Pak Ustaz. Aya dua nami abdi. Ayo dua Mohon. ngaran ti indung. Beti indung, indung asli indung tere Pak Ustaz. Anu mana? Aya tilu Mohon aya tilu ngaran ti indung tere. indung terena di Sumedang di Bandung Pak Ustaz. Oh di Sumedang ya aya. Aya di Di Bandung Sumedang. aya. Aya, mohon di Bandung oge. Jadi bapak teh kawin bae gitu. Sanes kawin wae jadi bapak abdi teh lebe KUA tukang ngawinkeun ngan ku sabab calon lalaki nanti teh datang diganti ibu. Truk di mana-mana. Nami sim kuring Syahrul Ramadan. Namina adalah Syahrul Ramadan. Mohon. Nah Ustadz biasa kolaborasi sareng dalang didugikeun di awal sim kuring guru ngaulang di sekolah kesenian. Saya guru agama. Sareng pangarsa Kang Edi teh senior sim kuring di organisasinya di pendidikan panginten alhamdulillah kapimbing pisan ku anjeunna. Ieu adalah teh murid kabungkur di sekolah kesenian di jurusan dalang. Beres. Di jurusan dalang jadi di Bandung ada jurusan dalang tapi enak pas tutup Pak. Kunaon? Margi waktu simpuri ngawuran di kelas dalang seangkatan adalang rama siswana ngan opatan sakelas. Beres. Jantan hartosna naon salon dalang ayeuna tos sesah. Makanya ini adalang rama termasuk makhluk langka. Babaturan di kelas yang tiluan. Iluan Pak Ustaz. Dibagi rapot, dina rapot ranking ka-4. Alhamdulillah. Dibikeun ka indungna syukuran numpeng eta. Alhamdulillah pun anaknya ranking ka-4 biasana mah tara ranking. Padahal siswana ngan 4. Mohon. Iya. Mohon. Iya sih kurang kenalkan sealit ya kabarudak. Semua. Jawa itu punya visi misi nanjirkeun agama ngamomole budaya. Alhamdulillah. Ada upami adan heula teu sawios. Oke direngsekeun sakedap niatan we bakda acara urang natepan. Mohon. Mana Pak Ustaz? Ada. Abdi mah kita juara lomba kerupuk Pak Ustaz. Mana Pak Ustaz? Sekedapnya Sunda. A few moments later. Niatan heula bakda dalang kenalan urang natepan lo. Wah, mudah-mudahan tenggirangan karena pahalana. Amin. Ya, niatan ngahormat waktu urang niat beri natepan lohor. Adalang sekedap. Saya Pak Ustaz. Tos. Cik adalang sakedap ya mah. Dalang nate tapi teh dalang saha? Rama. Dalang rama. Mohon. Ieu murid di jurusan dalang. Beres. Kunaon kapungkur make hoyong nyanak jurusan dalang. Padahal siswana ngan salita teu di jurusan kebidanan gitu tadi. Kunaon abdi hoyong janten dalang Pak Ustaz panginten karena aya bakat oge Pak Ustaz. Bakat di alit kan. Lain bakat kumutu. Abdi mah bakat sora panginten Pak Ustaz. Karena dalang mah kadang ngulik sora. Tah eta. Selain apal carita, ngulik gerak wayang, apal sora. Leres. Ari mohon. ieu sora cepot kumaha eta? Pami cepot mah teknikna teh rada diheum-heum atanapi dibaheum sorana teh. Aduh, alhamdulillah Pak Ustaz biasa ka lebak kuning Lebak kuning. Bagja bisa neleja uikeun ka hempak merbayak sa dieu nya. Pinuh ja. Maleun ngeungkeun ngabandaleun ngemat-ngemat nyatang pinang. Duh, bagja alhamdulillah. Cepot eta. Dawala tadi mana dawala? Tah. Pami dawala mah rada ngirung sorana teh Pak Ustaz. Kening aya Kang Ocon. Damang Kang Ocon. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kumaha Damang? Alhamdulillah cager sileung kumaha? Alhamdulillah hibaring pangestoa. Nah, gitu Ustaz. Dua sora geus beda. Aya bapakna, namina bapak saha? Semar. Mana Semar tadi? Eta bapak Semar teh dina samroh teh buah. Lamun Semar ngomong berbuah nasihat kolot kan jadi anak. Kumaha Semar sorana? Semar mah semu aki-aki sorana teh Pak Ustaz.
dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahunnya ucu meta asa gunturan madu kaurugan menyangkut itu ujang bisa silaturahmi sareng masyarakat Lebah Kuning di dieunya ucu mudah-mudahan masyarakat tak sing sarehat lahir batinanya ujang guru-guru urang para pemimpin urang sing sarehatnya ucu kurang kali di sing soleh tur solehanya ujang Sorakna sami apa benten? Jangankan dari suara, dari ketawanya tina sirina tos beda. Semar tadi kumaha? Cepot? Dawala? Riwayang di mana? Tukang kenang kudu syuri ya. Selain nu tilu ieu ayat teh wayang nu bisa syuri deui. Aya Satria, terus teh Punggawa, Rahwana, Dorna, seueur keneh nu sanesna oge Pak Ustaz. Ai dorna kumaha dorna? Dorna mah teknikna teh sora irung sareng sora perut teknikna teh. Aswata mah oge para Kurawa Citraksa, Citraksi, Pomoy Kata, Wikata, Jaya, Jaya Wikata. Ayo minta kumpul ka sakabeh para Kurawa. Lan rada eungap ieu mah Ustaz. Eungap sabab dorna mah teknikna teknik perut. Lain di mah can karena canda harap di Tong curhat di dieu atuh. Dorna semoga. Kapanitia disayogikeun wae dornana panggilna. Eta dorna. Selain dorna tadi aya Satria teh saha? Satria padeakeun Batara Kresna di antawisna teh. Coba Batara Kresna ngomong jeung Cepot Dawala jeung Semar kumaha? Kakang Semar Kudra Pawana. Sim abdi nun aya pikeun saeunaon juragan Batara Cepot abdi lan Dawala sumohon abdi kula wayahna anteur kaula ka nagara Astina Cepot bisi aya musuh nu nyeun rusuh durat makan nu nyeun onar ka nagara kade ulah poho Cepot sumohon kumaha kula pameulikeun kaula roko sampurna mil genep bungkus Cepot. Gagah Satria Lain gagah-gagah. Eta dina carita naon Satria yang sampurna mil. salah nama taya dina carita Pak Ustaz eta mah abdi we Pak Ustaz. Pasara memang diulik panginten da ieu katiasana, ieu kemampuan kompetensina di padalangan. Tapi walaupun dalang bisa sagala rupa sora, Gatot Kaca, Bima sagala rupa sora diulik, tapi ka Ibu Rama nama eta sora Gatot Kaca, Bima, Satria teh tara pernah diangge. Mohon laras Pak Ustaz. Pernah teu ngangge eta? Teu pernah, tuh kabayang we di bumi make sora Gatot Kaca misalnya keung abdi teh Pak Ustaz. Mama minta duit yang jajan 200.000 mama. Aduh Cang, atas nage teu acan aya. Diusir abdi teh. Bujang-bujang dalang, Ustad ge sami. Sami Ustaz oge. Ustad di panggung mah jojorowokan. Tapi wih kabumi mah kapun bojo ngobrol tara ceramah. Tara jojorowokan. Kalarasan pun bojo teh Bu Haji dameuna di BNI. Di bank Ibu. Sanes. BNI teh bagian nunggu imah. Ngan akhirnya mah pindah ke BCB. Namun BGB Bagian jaga budak. Saya Kori ngaji Quran dikiroatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pun bojo Koriah, tapi anggar ngobrol di bumi mah tara ngahiung. Abong Kori. Kumaha? Mama. Bapak hoyong. Konak. Pun bojo Koriah Ya, di dapur ngajawab. kumaha? Bapak. Afok lebok. Kami ayah rumah tangga itu candak ke rumah sakit jiwa. Apa tanah, Pak Haji, Bu Haji, Sadayana, dia ngalapungan lohor, aduh semalam itu tidak lohor. Urang istighfarlah sasarangan, yuk. Mudah-mudahan dosa-dosa urang sing dihampura ku Allah. Segala hajat urang sing dikabul. Nu teu gamang sing disehatkeun deui, nu gaduh hajat sing dikabul, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, anak-anak urang sing saleh terus salehah. Ibu Rama nu tos ngarantunkeun sing dicaangkeun di alam barzakh. Ibu Rama nu aya kene sing paranjang umur.
Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya. Salawat yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi barik ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu cukup dawai aya pantun ikan hiu ikan yang berani. Cakep. I love you masyarakat Bakuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always